أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله إذا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله إذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاد تكوسونا جميعا يا مجملا اتباعا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا Cek, cek sound bismillah. Waktos parantos tabuh tilu kirang 120 menit. Tos tengah wengi ibu-ibu teu acan tunu. Sakali deui teu acan tunu. Nu palih kanan ibu-ibu anu sajadahna mudun. Masih kiat kene sakali deui bapak-bapak nu palih ditu masih kiat kene moal tunu moal cangkeul kumau pami abdi cangkeul wios. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab salamnya tidak kompak, mungkin pacampur jeung anu nuju barang tuang. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama bil ilmil ulama al a'lam wa amarahum bitablighil ahkam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumin nayyirati fi dhulam amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna khairam mimma yadunnun
wala tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para tokoh agama, wabil akhos kapayuneun para guru, para kiai, para ajengan di wilayah Rancamalang nuku pribados sangat dipika hormat. Mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun salamina amin. Wabil akhosil akhos kapayuneun pengersana Bapak Haji Ade Umar kalih ka Ibu Hajina kairing ku para putra mantu incu nu teu tiasa disebatan hiji-hijina mung neme Kang Haji Acep sakeluargi nuku pribados sangat dipika hormat. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan Bapak Haji Umar kalih kulawargana ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun lahir batina, dimudahkeun sagala rupi urusanana, oge kalebat pungayakeun ieu muludan sagala rupi pengorbanan nu dikaluarkeun ku anjeunna sakeluarga sing digentos ku Allah ku pahala anu berlipat ganda. Teka kantun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah anu masih bertahan, jamaah anu masih nanamkeun rasa cinta mahabbah ka Allah oge ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuku pribados sangat dipika hormat. Mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun salamina. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina malam ieu malih saparantos lebet seperdua atanapi sepertiga malam saatul ijabah diijabahna doa. Alhamdulillah urang parantos tiasa ngempel ngariung di ieu tempat anu diluluguanan ku keluarga besar Bapak Haji Umar anu teu aya sanes adalah istuning memperemut memperingati di mana dina wengi ieu urang bertepatan sareng wengian kaping sabaraha Ibu? Halo araraya kaping sabaraha? Kaping 12 Rabiul Awal, di mana wengian 12 Rabiul Awal sawaktos junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun. Wengian eta wengian ieu 12 Rabiul Awal wengian anu teu aya tandingan dina mulya sareng kautamaanana. Bade ka mana Cededeh? Sok Cededeh bade nyanak naon, bade calik, bade ka WC. Sok. Oh calik, oh teu katinggal. Boleh atuh Teh Neni, Teh Tita, Teh Elis pindah ke sini boleh. Masih banyak tempat yang kosong. Sok nu nyanak baki wae aya gitu. Di dieu kosong keneh Celis di dieu. Moal teu sawios-wios sok di dieu. Sok. Oh nuju ngabagikeun tuangeun aya. Subhanallah, panitia luar biasa dari kaum akhwat sedang membersihkan perbalaan. Boleh kasih tepuk tangan untuk pada panitia dulu. Nah, so petugas kebersihan acukna warna hideung. Biasana kalau petugas kebersihan acukna warna koneng syah. Warna naon? Koneng. Ieu mah hideung mengisyarahkan ini mah petugas kebersihan teh hikmat cinta ka baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kembali maleman 12 Rabiul Awal anu nuju dipajeng ku urang sadayana danget ieu ngetang kamulyaanana
ngetang kautamaanana teu aya anu ngabandingan, teu aya anu nyarupaan komo nu ngaleuwihan wengi-wengi anu sanes kana wengian 12 Rabiul Awal dibandingkeun jeung maleman hiji Rajab masih utama keneh wengian kaping 12 Rabiul Awal dibandingkeun jeung maleman hiji Muharram tetep masih utama keneh wengian 12 Rabiul hatta dibandingkeun jeung ayeuna wengian Lailatul Qadar anu saur Allah dina Al-Qur'an khairum min alfi syahrin wengian Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih hebat, lebih dahsyat tibatan ayeuna 1000 bulan dipakai ibadah ka Allah. Itu hebat-hebatna malam Lailatul Qadar. Tapi tolong perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, sehebat apapun malaman Lailatul Qadar, sedahsyat fadilah apapun malam Lailatul Qadar, tidak akan bisa menandingi akan hebatnya, dahsyatnya malam 12 Rabiul Awal saat dilahirkannya junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Naon margina ibu bapak, awas oleh-oleh ya ilmu ya. Ilmu ari wengian Lailatul Qadar mah ku Allah teh dipaparinkeun khusus ka umat Islam. Lailatul Qadar mah khusus ku Allah dipaparinkeun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad. Sedangkan ari ayeuna lahirna Kangjeng Nabi dipedalkeunana junjunan Kangjeng Nabi bukan hanya untuk penduduk Arab semata-mata, bukan untuk umat Islam semata-mata, melainkan lahirnya junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat pikeun sakabeh ayeuna alam semesta jeung eusi-eusina. Alhamdulillah. Manawi kade ibunya saur ulama wengian 12 seperti wengi ayeuna. Mun tiasa mah engke mulih ti dieu sok netepan hajat. Sok netepan hajat. Margi saur ulama dina malaman 12 Rabiul Awal ieu teu aya doa anu teu diijabah ku Allah. Neng anu can payu aya. Paling mana calikna? Mana? Cik acungkeun pandanganana. Pang araraya keneh teh di dieu teh can boga salaki sia teh eta teh. Laras henteu? Deui teh da mun geus boga salaki mah biheung diijinannya. Tapi subhanallah hanya suami-suami yang ganteng yang mengizinkannya istri menghadiri majlis tolabul. Berarti ibu-ibu yang masih punya suami mengizinkan masih ngaji, itu ajib luar biasa. Tepuk tanganlah untuk suami ibu-ibu di dia. Lain huha-huhu dengekeun tita. Ya ibu bapak, malaman Lailatul Qadar sehebat apapun tidak akan bisa menandingi akan hebatnya malam dilahirkan anak junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Awas kade perhatikan, engke bakal aya kuis nu terakhir. Dibere deui hadiah ku Bapak Haji Umar, dibere hadiah deui ku Ibu Haji Umar, dibere hadiah deui ayeuna panyaweran ayeuna ku Kang Haji Acep. Setuju? Setuju henteu? Cik nu hayang saweran ngacung. Meni hezo kana saweran mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tah kumaha sakitu ibu bapak, ieu malam ijabah doa, ieu malaman 12 Rabiul Awal, ieu teh puncakna bulan Maulid malaman 12 Rabiul Awal. Urang sami-sami niatan heula kusadayana supados kenging fadilah, supados kenging kautamian urang hadir dina majlis Maulid Nabi. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
nawaitu an ahdura al maulida mislama nawabihi aslafuna as-salihuna wa bin niyati ta'zimi syahri wiladati an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bin niyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbati wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina as-salihina lillahi ta'ala. Nyambung kana bacaan sholawat anu apal sadayana. Saur pangersa guru lamun sholawatan di atas panggung kuduku sholawat nu ararapal ngarah jamaah milu maca sholawat. Margi ibu bapak, sholawat itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung diberi contoh oleh Allah. Kedua, sholawat itu adalah satu-satunya perintah Allah yang Allah sendiri melakukannya. Laras ente? Laras ente? Ketika Allah memerintahkan manusia mendirikan sholat, Allah sholat ente? Allah sholat ente? Menyebutkan sholat saha? Allah sholat ente? Te, tos hakna Gusti Allah. Allah memerintahkan manusia puasa di bulan Ramadan. Allah puasa ente? Tos hakna Gusti Allah. Allah merintahkan manusia ayeuna mayar zakat. Allah mayar zakat ente? Geus haknya Allah. Tapi ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersolawat, Allah sendiri bersolawat. Dan yang ketiga, solawat itu ibu bapak satu-satunya ibadah tanpa sensor. Tanpa kumaha maksudna tanpa sensor teh? Komo-komo make jeung bener, salah oge bakal diterima amal soleh. Amin. Komo-komo make jeung ayeuna misalkan husu, teu husu oge sholawatna tetep bakal diterima ku Gusti. Komo-komo make jeung ayeuna tawadu, teu tawadu oge tetep malih dina sebagian kitab Lubabul Hadis dijelaskeun walau riaan sekalipun dalam hati tertanam sedikit aya rasa ria hayang kapuji ku batur karena maca sholawat tetap bakal diterima ku Gusti Allah. Makana dina ieu sholawat kade ulah ayat nu teu maca sholawat sadayana wajib basah ayeuna bibirna dengan sholawat. Siap sholawatan supados dibahean ayeuna barokah ku Allah. Mangga dibuka heula ku suluk pun anak bungsu Muhammad Firdi Rajik Sihab sareng Aa Farhan. Dibuka heula engkin sholawatna sasarengan ibu bapak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد يا خجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بغرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أهدر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أطرى
والكوثر صلوا على النبي محمد. Siap-siap basahi bibirnya dengan sholawat. Tidak ada yang terdiam, semuanya bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sadayana bersolawat, tidak ada bibir yang tidak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabb Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ya Rasulullah, saat ini kami sedang berkumpul dengan saudara-saudara kami ya Rasulullah. Tiada lain adalah untuk memperingati kelahiran yang agungmu ya Rasulullah. Terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Alaihi wasallam. Dan anggaplah kita bermain kepada junjungan Rasul. Ya Nabi ya Rasulullah, kita kepada Nabi Muhammad. Laka syafa'ah wa hadzal maqlab ya Nabi ya Rasulullah. لك شفاعة
sadayana isbalana ya habibana. Yuk buktikan cinta kita kepada isbalana ya habibana laka syafa'a ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadha maqladi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadha maqladi ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qila zurtum bima raja'tum ya akramul khalqi ma naqul. Qila zurtum bima raja'tum ya akramul khalqi ma naqul. kullu raja'na بكل خير وجدنا على قد هو الوصول كل رجعنا كل خير وجدنا Langsung ya Sayyidi. هو الوصول Ya Sayyidi ya Rasulullah ya من له جاه إلا الله innahu sayyidina qad ja'u lidamniya sidadan nabi sidadan nabi sidadan nabi sidadan nabi sidadan nabi sidadan nabi sadayana sidadan nabi sidadan nabi sidadan nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jamaah tanpa hadroh jamaah tanpa hadroh sidadan semuanya يا رسول الله sidadan Nabi النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي عبد القادر الجيلاني حبيب النبي Syekh Abdul قادر الجيلاني حبيب النبي tos jempe urang tes pali dia jempe pali ditu ayeuna sidadan Nabi pali dia jempe sok lain nyarengir sidadan Nabi aku mah dinyawe ah cik pali dia sidadan Allah sarua apa baliut cik pelebah dia ya neng nu gadelis ya sidadan Nabi ajib Ya Rasulullah sidadan tos nu palih dia nemep penten 4,5 nu palih dia lumayan 5 saparapat
Nu di dieu salapan tepuk tangan. Sidadan Nabi, 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 sidadan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut. Lanjut. Ulah jorang, lanjut. Lanjut. Ibu, bapak, kalau kita berbicara masalah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah sawios maksud jeung tujuan orang memperingati maulid Nabi sapertos anu dilakukan ku urang danget ieu nu dikomando ku sohibil hajat Bapak Haji Adel Umar sekeluarga. Sajabi ti urang ngarepkeun berkah di alam dunia, amin. Oge ke ngaharepkeun kenging syafaat di yaumah. Oge nu paling penting ibu bapak dina peringatan maulid Nabi eta urang peryogi menonton, melihat, mengetahui, memahami akhlak budi nu mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu disebatna sirrah nabawiyah. Abdi taros ka ibu ka bapak, ari urang cinta ka Kangjeng Nabi? Jawab yang kompak, cinta ka Kangjeng Nabi? Tos bisa ngahirupkeun sunah-sunah Nabi osok? Jawab yang kompak, urang cinta ka Nabi? Osok tahajud? Tuh nyengir pelebadinya mah. Osok sholat duha, osok puasa Senin Kemis, osok ayeuna nulungan jalmi nu butuh, osok tara nyaho kicep noge kicep bertolak belakang. Bibir mah ngaku cinta, sedangkan ayeuna pelaksanaan urang mah masih jauh jeung nu ngaranna cinta ka Kanjeng Nabi. Betul? Betul tidak? Rasul parantos ngadauh manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sing saha jalma anu ngaku cinta ka Kanjeng Nabi tapi ayeuna teu mengikuti teu ngalaksanakeun anjuran Kanjeng Nabi, maka pahuwa da'wan kadzab, eta teh pengakuan anu bohong. Jadi lamun urang ngaku cinta ka Nabi tapi tara ngahirupkeun kana sunah-sunah Nabi, eta teh pengakuan jiga saha ngabohong, jiga saha? Jiga abdi, jiga urang laras henteu? Laras henteu? Manawi punten ibu bapak, dari cinta mah lain butuh dengan perkataan. Saur pun dulur ti Malaysia kantos nyangemkeun ka pribados. Namun hakikat sok atuh bareng. Namun hakikat kita yang suatu abdi yakin nu arapa lagu ieu geus karolot hungkul sia tah. Yakin nu geus karolot hungkul da barudak ayeuna moal apaleun moal. Hakikat cinta teh kumaha ibu bapak? Inti nama makna lazim nama kudu sesuai jeung pelaksanaan. Ayeuna neng ketika kabogoh ngucapkeun ayeuna cinta, tapi ketika dipenta pedit, kira-kira cintana bener henteu? Bener henteu? Sia lamun boga kabogoh pedit montong dijadikeun salaki. Siap? Siap henteu? Jeung kade bapak-bapak deui ya. Abi sok timbal balik, kadang-kadang sok pahili ibu bapak, ibu-ibu.
Ieu model masalah kewajiban dina rumah tangga punten. Nyeseuh, masak, ngaistrika. Sabenerna nu sok masak ngaistrika jeung nyeseuh awewe atawa salaki? Sok jawab yang kompak. Biasana sok pamajikan atawa salaki? Lah, heula nu ngajawab salaki aya. Nu ngajawab awewe aya. Tapi abdi yakin ada tradisi di mana-mana. Ranca Malang, Cigonewah, nu ngaranna nyeuseum, nu ngaranna ngaistrika, nu ngaranna masak, eta teh biasa dilakukeun ku pamajikan. Laras gitu. Padahal ibu bapak sok taroskeun ka para ajengan, taroskeun ka para kiai, cek ari masak, cek ari ayeuna ngaistrika, cek ari aya nyeuseum, kawajiban saha? Dina ilmu fikih mah lain kawajiban pamajikan, kawajiban salaki. Tepuk tangan untuk pamajikan. Kadenge bapak-bapak, kadenge tah nyeuseum, tah masak, tah ayeuna nyuci, eta teh kawajiban saha? Tuh saya nyebutkeun pamajikan si eta mah keukeuh wae. Eta teh eta teh kewajiban salaki. Awewe mah teu wajib nyeuseum, awewe mah teu wajib ngaistrika, awewe mah teu wajib masak, eta teh kewajiban salaki. Awewe mah adegeun salat 5 waktu, tunaikeun zakat lamun kewajiban zakat, tunaikeun ibadah haji lamun kewajiban haji, terus atoat balaha, tunduk turut ka salaki, di mana-mana salaki nitah masak, wajib sia masak. Setuju bapak-bapak? Setuju bapak-bapak? Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Cicing maneh Agus budak ini sia teu boga pamajikan maneh mah. Walaka keprok pipilun wae setuju henteu? Awewe mah punten tugasna ge salat, puasa di bulan Ramadan, munggah haji lamun mampu. Sareng nyagezang. Cicing maneh dode sia moal ngarti urusan kolot sia. Leres sok taroskeun ka ajengan, awewe mah leuwih babari awewe tibatan lalaki keur buka pintu surga. Tuh. Lamun betul praktekeun. Awewe mah punten pangbabari-babarina. Ulah nepi ka wani make parfum teu jeung salaki, setuju bapak-bapak? Da kadang-kadang keonangan dangdan bebeakan. Ini ke pengajian, oh memeh ini ke pengajian teh skincare. Osok. Geus kitu cuci muka. Oh. Make naon deui? Supados glowing. Walah. Krim. Cicing maneh mah lalaki satara meni kararumeuk boga toge. Matak punten awewe mah loba ayeuna nu bara rodas banget na ipunukna hieu deuh. Bener teu? Bitis nu ge hararideng bener. Ari ieu meni ka bodas teh si horeng tiap saat. Nepi ka herang banget nu ge. Eta teh alus ibu bapak pada cek abdi teh hese awewe hayang herang banget ku minyak jalantas ya. Di kitu-kitu ge harerang. Tapi omat da ari awewe mah kudu keur saha ngagelis? Keur saha ngagelis? Bener keur salaki? Cik bapak-bapak percaya teu? Bapak-bapak percaya teu? Ibu-ibu dangdan keur saha? Bapak-bapak percaya teu? Pret. Da jeung nyana heuh percaya ka bapak-bapak. Lain pada abi lalaki resep ka lalaki teu harayang teuing. Tapi da percaya ka bapak-bapak sabab kitu awewe mah nya leres teu? Kaonangan dangdan bebeakan betul. Leres henteu? Ini kita loba jamaah teh kan tuh ditarukang loba. Bener henteu awewe lamun kaonangan dangdan bebeakan bener? Leres henteu? Ari sare jeung salaki osok dangdan. Tah sia. Nyaho aing oge nyaho.
make dasar oge geus belelnya. Bener henteu? Eta geus ku khawatir eta gagaro kana beungeut ka dieu kana sirah. Pelebak elek geus bolong. Leuheung lamun bolong teh bolong ku ramos bos. Allah karim. Nah ari pas kana onangan sagala diterapkeun. Tiung oge wah disesuaikeun. Lamun bajuna hezo tiungna oge. Lamun ayeuna sendalna kuning bahkan ayeuna tiungna oge disesuaikeun. Sakalian huntu sia takonengan. Sok awewe sok kadang-kadang sok timbal balik ari usum sare jeung salaki ya Allah. Balik lain. Lain mikir eueuh. Awewe mah subhanallah, lain bobodohan sok neng can boga salaki. Engke boga salaki oma tawarkeun umroh sia ganjaranana. Malam Jumaah, lain amin. Praktekeun eueuh. Malam Jumaah teh make baju nu ipis. Anu kasabrot lampu teh geuning ngalangkang. Aya nu gitu? Aya nu gitu aya. Cik ieu pemuda resep henteu? Resep? Ya ngalangkang deh sebrot gitu. Tawaran salaki umroh sia ganjaranana. Bapak bararade ya. Teh lalawara teuing umroh ganjaranna ceu. Acan ada abdi mah Pak Ustaz cenah Yuswana tos 65 tahun. Bae kariput oge. Jeung omat deui ya lamun sare jeung pamajikan ulah sok ngabayang-bayang nu lain-lain. Bapak-bapak dengikeun. Ieu mah sare jeung pamajikan geus bogu pamajikan geus kolot ngabayang-bayang bunga cipta lestari. Lieur sia dahar jeung peda ngabayangkeun sate barangi. Keureueuh we saaya-aya betul tidak? Betul tidak? Oh, eta teh. Awewe mah leuwih babari tibatan lalaki. Muka pintu surga. Ya Allah, ketika salaki nitah mah anu jeung omat lamun jadi awewe omat ulah cerewet teuing. Aya teh cerewet? Ulah cerewet teuing. Jeung lamun digeroan ku salaki teh volume ukuran nemalan teh kudu sahanapeun sora salaki. Mah, mohon bapak aya naon. Tah, eta masih sedeng keneh. Levelna 60% lawan 80%. Mah, ada apa sayang? Bahasa mah da bawa meuli. Mah, ada apa sayang? Ieu mah digoroan ku salaki pulumu saluhureun salaki. Mah, aya naon? Teh eta teh pulumeuna salu salaki teu meunang nu kitu teh. Kartos eueuh. Awas ya. Uih deui, sirron nabawiyah. Peringatan Maulid Nabi adalah untuk mengintip, adalah untuk melihat, untuk memahami, untuk mengetahui bagaimana sifat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kurang dicontoh, supaya kurang ditiru. Pan wa inna ma buistu li adama elinasi li utami mama karimal akhlak. Nabi Rasul diutus ke alam dunia teh keur nyampurnakeun akhlak manusia. Ayeuna punten Bu, neangan jami nu pintar loba. Tapi nu adab saeutik. Sok leres henteu? Neangan jelema nu pintar mah aduh loba Ibu. Loba karena pintar teu adab akhirna kabalinger. Jeung kaluar lisan teu diatur ngomongna teh boh ayeuna salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki, bahkan ka batur, ieu lisan tabutah. Matak Rasul geus ayeuna mamagahan kade salamatul insan fi hifdil lisan. Salamatna jelema mah dina ngajaga lisanna. Lamun bisa ngajaga lisan, salamet. Lamun teu bisa ngajaga lisan, cilaka. Teu pira nyebutkeun yang pingin membubarkan DPR itu orang tertolol sedunia. Akhirnya kumaha akibat omongan eta? Beak tah mobilna. Nepi ka ditemukan pan aya kanyut-kanyutan. Make jeung seuri. Ayanya kitunya. Warna teh naon? Si eta mah araraba. Cik ning kira-kira rupana coklat atau hideung? Lah
Bener ditemukan nu kitu bener. Eta teh kanjut naon teh. Ya lain jorang. Nu cenah ajengan teh meni jorang nyebutkeun kanyut, lain. Dari kanyut mangaran. Piraku aing kana kanyut kudu nyebut kenur. Leres henteu? Leres henteu? Teta akibat omongan. Ya punten Bu, Pak, anak-anak para pemuda, awas catat. Dalam ilmu agama itu tahapan pertama adalah iman. Kenapa iman? Karena iman adalah nomor satu. Tidak heran dalam Islam mengajarkan ketika ibu ngalahirkan jadi anaknya. Pembukaan sabar hak 120. Waduh. Tak ada salaki. Lamun pamajikan kan ngajur-ngajurkan montong init-initan. Cicing di gigireunana. Osok tara. Osok tara Bu. Salaki lamun euceung ngaujurukeun osok aya tara di gigir ibu. Sing karunya Bu, Pak, eta teh naon ngaranna ngajuru teh satengah sakaratul maut. Nyeri eta teh jabunya, nyeri teh. Aduh, ya Allah, ya Robbana. Sok cekel leungeunna kudu jadi salakina sambil ngaheujeunkeun teh. Bahkan ayeuna sambil ngaheujeunkeun kitu teh, baca ku salakina inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna. Aya nu kitu ngajuru. Brot aing ngajuru. Ketika ayeuna lahir ke alam dunia, mun bisa mamemeh di manian, mun bisa mamemeh ayeuna basi keneh lamokot ku getih. Sok adanan heula cepil katuhu komatan cepil palih. Adanan cepil palih katuhu komatan cepil palih kenca. Maksudnya naon? Nanamkeun iman. Kartos. Awas, iman nomor hiji. Kadua nu kudu diterapkeun teh adab. Apa itu adab? Akhlak. Makanya tidak heran ibu bapak. Kata Imam Bushiri di dalam kitab Syarah Burdah, beliau pernah menyampaikan, jikalau seandainya air lautan anu luas tanpa tepi dijadikan tinta, lantas tinta tersebut dipakai untuk menulis perjalanan Rasulullah, niscaya tinta tersebut tidak akan mencukupi saking ku seueur-seueurna kamuliaan junjunan baginda Rasulullah. Sok tiru. Makanya tidak heran ibu bapak anu namina ayeuna Rasul kamamana punten teu oleh diikuti oleh ku para sahabat. Rasul angkat ka ditu ka dia diikuti ku para sahabat, diintip kumaha mapahna. Upami kelebet ka kamar cai kumaha cara lebetna. Upami bade ngaleueut kumaha ngaleueutna, upami barang tuang kumaha barang tuangna. Diintip ku para sahabat, dituliskeun ku para sahabat, ditepikeun deui ka tabi ka sahabat nu sanes, ditepikeun deui ka tabiin, tapi ke tabiin, teras sambung ayeuna ka ulama guru-guru urang. Tah ditulis kitu teh ngarah bisa ditiru ayeuna ku urang sadayana. Kahartos teu Bu? Kahartos teu? Punten Nabi Rasul urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti ku para sahabat, lain dikawal. Lain dikawal dasane seraja, ngan sahabat mengikuti. Beda jeung Nabi Rasul anu sanes, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Beliau adalah king of the Solomon. Ayeuna Nabi Sulaiman, kingdom of Solomon. Ayeuna Kanjeng Nabi Daud, kingdom of ayeuna David. Sadayana ge rajanya Nabi. Makanya tidak heran kemanapun beliau pergi selalu dikawal oleh para pengawalnya. Rasul urang sanes dikawal tapi diikuti. Jika imam, imam Masjidil Haram san kantos ka Mekah saha? Halo. Sok ngacung nu teu acan ka Mekah saha? Oh teu acan. Mudah-mudahan ya Allah anu ngacung sing dipampukeun ku Allah tiasa ngadampal ka dua tanah suci ya Allah. Anu atos saha anu atos ngacung? Atos Bu Hajinya kantos ninggal imam eta dikawal ku 10 polisi tentara bari bintang pesol di dieu. Doh, ayeuna rek sasalaman ge diawaskeun. Wah, awas. Saking kumulia-muliana imam ayeuna di ditu. Abdi di Cijerah di tahun 83 jadi imam can pernah dikawal ku hansip-hansip acan. Allah Karim eta teh bayangkeun coba kumulia-muliana.
Nah Rasulullah diintip ku para sahabat bagaimana cara minumna. Bu, Pak, abis sering nguningakeun ngara ieu bisa ditiru kurang sadayana. Tah cara ngaleut Rasulullah tinggal ka dieu. Ulah sok suudon sia. Tuh, tilu regukan. Ya. Naon regukan naon? Ya dieu teh tamina naon? Naon eta ngaranna? Nyuruput. Bahasa Indonesia naon? Menyuruput. Bahasa Indonesia naon? Hah? Meregot. Tah tilu tegukan, tilu suruputan. Tilu bismillah, tilu alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara minum Rasulullah. Bisa dibuka di dalam kitab Syamsul Muhammadiyah. Itu cara Rasulullah ngaleut. Bila ibu hoyong terang sok perhatoskeun Habib Umar bin Hafid. Upami beliau ngaleut cai subhanallah tilu tegukan juga kitu. Beda jeung urang pan. Mana nangtung. Mana kuleungeun kenca, mana di sisi jalan atuh teu rano. Oh. Geus teu adab, laras henteu. Tah punten sirah nabawiyah teh punten kudu diajarkeun ka barudak-barudak, komo barudak. Duh, lamun ngaji cium tangan ka indung ka bapa teh kade ulah dikana pipikeun cium kecerok ayeuna 3 kali leungeun tonggongna. Teras ayeuna beuteungna. Tapi kade ulah basuh sia bibirna. Kaajengan ge duh nepi ka eta memang adab diajarkeun ku kolot-kolot urang. Pandahar ge ulah ceplaknya leres henteu. Ceplak teh pan sok mata geuleuhnya. Ya Allah, ya Rabb. Adab Bu terapkeun. Makanya tidak heran dalam pengajian jarang diterangkeun adab. Kenapa? Karena adab itu bisa dipelajari lewat berguru, Bu. Dalam buku sedikit ilmu adab. Mana ada ayeuna ketika reksa salaman teh, duh pan ayeuna anu silih tawadu mah pan sasalaman di kota. Silih jumpalikan segala. Anu kitu tara. Cik, abik nanya ya ke ibu-ibu. Bu, ibu. Cik, abik nanya, osok cium tangan ka salaki. So, osok tara ce? Jarang. Kade ce? Eta teh leuwih hebat tibatan ngecup Hajar Aswad. Nyium ayeuna kana panangan caroge leuwih alus tibatan nyium Hajar Aswad. Ece nu ka Mekah hayang ka Hajar Aswad. Walah eta perjuangan. Itu mah geus teu merdulikeun. Ayeuna susu ka gencet oge. Paduli. Nu penting hasil nyium Hajar Aswad. Punten Bu. Ngecup Hajar Aswad memang sunat, tapi aya nu leuwih hebat. Ngecup saha? Ngecup leungeun anu janten caroge. Duh mun bisa mah daje. Mun bisa beres salat teh lamun abdi masuk indah ngabayangkeun. Salaki jadi imam, makmum pamajikanana. Deuh. Beres ayeuna salat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar geus kitu ngadoa. Duh nu ngadoa salakina nu aminan pamajikanana amin di tukang. Dah ginding Bu. Beres teh ayeuna ngadoa Malik salakina kanu jadi pamajikanana. Duh eta pamajikanna gabrukana lahuna nu jadi bapana. Bapak abdi hampura Bapak. Ti mimiti lohor tadi nepi ka asar ieu bisi loba dosa abdi. Hampura abdi. Cek nu jadi salakina mamah komo-komo make jeung dipenta. Teu dipenta ge Bapak geus ngahampura, bahkan sabalikna Bapak menta hampura bisi engke aya kewajiban Bapak nu teu kacumponan ka mamah. Pamugi mamah ulah ayeuna ngagugat ke di yaumul kiamah. Gabruk dah kining mun model kitu. Osok tara. Ai lebaran osok. Mun bisa mah lebaran oge beres turun mimbar teh ulah ngalap cukup di masjid wungkul sok di imah grokeun anak kumpulkeun sarareha bapana ayeuna si bapana diuk dina kursi indungna gabruk teh dina lahuna nu jadi salakina. Bapak abdi hampura
dilalajuanan ku anakna indah bu jiga kitu. Ieu marek mentah hampura ka salaki ai barudak ka mana keur arareueuh bapak hampuranya abdinya CS cukup pesa kitu. Uluh eta teh bahkan aya anu silih hampura teh ieu mah cenah lain salah bapak salah bapak salah mama cek salakina abdi hampura bapak ieu teh salah mama lain salah bapak lain salah bapak salah mama berde pas saya deui aya nu kitu aya nu lucu mah di marwah beres sa'i 7 perjalanan eta mama bapak teh dihampurai hareupeun Ka'bah aya naon nya sebenarnya bapak teh boga kaganyel anu memang itu berat ditepikeun teh aya naon bapak ngan bapak teh mama sok sieun tengah hampura saksi oge Ka'bah bapak urang saling lubarkeun saling bebaskeun aya naon nya bapak teh boga dosa ka mama teh aya naon tapi mama moal ngadat moal aya naon sebenarnya bapak teh anak teh lain 3 ti mamah wungkul 7 daya tengah dadak panon anu jadi salah pamajikanana molotot harita keneh aya nu kitu henteu da cenah awewe empang bunga di poligami laras gitu betul tah Pak dengekeun Pak setuju 1000 awewe mah moal wareg hiji moal beak 1000 moal wareg hiji moal nu hiji ge nu aya puguh ngamontokan we nya leres henteu jeung kade bapak-bapak lamun boga pamajikan anu montok alhamdulillah ciri bapak berhasil nganapakahan pamajikan jeung hiji eta kadua ketika ayeuna pamajikan urang anu genut anu gede aya dina luhureun badan urang gede ganyaranana tuh anu alhamdulillah nu rumasa Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sok mangga ibu-ibu sholawatan heula bu sok sholawatan heula tuh name 3 jam 4 jam deui sok cik sallu ala Nabi Muhammad masih semangat masih sok coba yang punya handphone dikeluarkan handphonenya dinyalakan lampu flashnya coba biar kita tambah semangat biar kita makin terang oke sok anu teu gaduh handphone kumaha angkat teh panangananya anu teu gaduh handphone angkat pananganna kumaha anu teu angkat panangan angkat kaki dari sini siap sallu ala Nabi Muhammad hok anu di dieu biasa aya teh handphone oh teh aya pananganna we nya sok ibu sadayana pananganna we diangkat sadayana sok biasa ka panitia digelapkan dulu ruangannya ya sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi kurang keluar mana handphone aduh tuh di pali ditut seutik teu boga handphone ya kaji Acep ieu teu gaduh HP ieu ya sallu ala Nabi Muhammad ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqi rasul al hizaya ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqi rasul al hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah in tajid ya Taha binuril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah jita bidinillah tikulal baraya yang tidak mempunyai handphone angkat aja tangannya angkat semuanya ya Rasulullah ya Bashiran khair ya Rasulullah
حبيب القلب يا خير البرايا يا لكتاب الحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لكتاب الحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semuanya. Engkaulah pujaan hati ya Rasulullah, bersinarlah cahayanya kekasih Allah. Ya Habibal Qalbi ya khairal baraya ya di kitabil haqi rasul al-hidayah ya Habibal Qalbi ya khairal baraya ya di Semuanya masih di atas tangannya, semuanya masih kompak. rasul al-hidayah ya rasul Allah ya habib Allah ya rasul Allah ya habib Jawab, sallu alaihi. Sallu. Ajib, ancaman Masya Allah. Sayyidina wa maulana Muhammadin fi ilmillah. Semuanya
Masih di atas tangannya. Yang nggak punya handphone nggak apa-apa di atas. Bizawamil mulkillahi. Yuk semuanya. Lampu nyalain, lampu nyalain, lampu nyalain, lampu. Masih terus. Semarak bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pas dicaangkeun merenya geus tunuh rek balik era. La 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 aya nyaho nu dilipan sia jelema nu eta. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Sok, sholawat deui. Sholawat deui. Bade sholawat naon? Iya kebetulan ya alamate ya budak-budak resep alamate karena jadi budak anu soleh, amin. So, iya Dede Firdinya sama aparahnya berdiri, ya oke. Sok alamate cenah pinta alamate sebelum kita bermuhasabah. Sok. Lah, doma kuring, si eta mah dangdut, yang doma kuring. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ala mata'ana salihiku papa badani mu'min anut in syari'ah kang dihin lisane alus ngendikane tapi mulyakan ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamati Ya Rasul
ومولانا محمد بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وتكلي طول الكالي كما dengan duran bari saiki ngaji sesoyo ngaji ayo manut para kiai wetan kari kulon kari dengan duran bari saiki ngaji sesoyo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanallah, ekspresi kebahagiaan di malam bahagia lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beraneka ragam. Aya ibu-ibu nu jiga orai kieu aya nu teu kuat nangtung ana kursi aya anu pedah babaturanana aya ekspresi ieu teu terpaksa teu ikhlas aya rupa-rupa. Jadi aneka ragam ekspresi, tapi yang jelas apapun yang kita lakukan malam ini tidak lepas dari niat cinta baginda Rasulullah. Urang teh kedah bunga henteu lahirna Rasul, bunga henteu kedah bunga henteu. Tapi yang jelas ibu-ibu subhanallah malam bahagia malam ini, betul. Tapi tidak lepas kebahagiaan kita ini tidak lepas dari peran utama grup keluarga besar Toko Cemara. Tepuk tangan untuk Toko Cemara. Dan Toko Cemara pun memeriahkan atau dimeriahkannya pun tak lupa oleh tim operator sound system ajaib luar biasa. Tepuk tangan untuk sound system. Namina naon Kang? Namina naon? Aher? Lah? AR, pantesan. Kena batan nomor telepon komisinya toh hopan. Panu ayeuna paman Rasul yang banget ngewakna dolim. Ayeuna paman Rasul yang banget ngewakna dolimna kajungjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Lahab diponis ku Allah sayasla narong dzatal lahabi wam. Abu Lahab mah dijadikan suluhna neraka jeung pamajikanana. Jadi suami istri, Bu. Abu Lahab mah jeung pamajikan teh ahli neraka. Mergi kieu. Aya anu suamina ahli surga, pamajikanna ahli neraka. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Itu salaki ka surga, awewe kana neraka. Aya deui pamajikanna ka surga, salakina kana neraka. Seperti Siti Asiyah, saha calakina? Fir'aun. Aya deui ayeuna anu kana neraka teh duanana suami istri kana neraka. Seperti eta Abu Lahab sareng pama. Aya deui anu ka surga duanana suamina ka surga, awewena pamajikanna ka surga. Seperti Nabi Ibrahim dan istri-istrinya Siti Hajar, Siti Sarah. Kira-kira rek milih nu mana, suami istri ka surga atau suami nak ka surga pamajikanna kana neraka, atau pamajikanna kana neraka salakina ka surga? Milih nu mana? Suami istri ka surga. Seperti Nabi Ibrahim pamajikanna dua, berarti ibu. Lamun hayang kado surga dua nana berarti kudu siap di kedua. Heureuyna ibu bapa. Allahumma sholli wa sallim wa barik
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang jelas ibu-ibu, bapak-bapak yang terakhir, saya akan majukan kuis kepada ibu yang mampu menjawab. Baiklah teu mawa duit itu bohong dompet. Pokoknya mah dibere sorban ieu tah. Nu mampu ngajawab. Sok saha nu mampu ngajawab pertanyaan anak. Kela pertanyaan moal, saha nu mampu kapayun heula pola ngacung. Saha? Cik. So. Ambung saya tama Cik saha ibu-ibu. Oh ya teh dipakai ngaji dikadiakeun pakai ngaos ini indah teh kitu tah. Mun dianggo ngaos? Tah. Upami ngangge sorban tiung di kieu. Eta mah naon namina ieu mah? Istri pejabat kieu nya. Harus gitu. Aya nu kieu. Eta mah nu ngaramet ka sawah. Sok saha anu mampu ngajawab pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan kita ajukan, ada 3 pertanyaan tentang hebatnya sholawat, kelebihan sholawat yang tadi mukadimah saya bacakan. Sok saha anu mampu ngajawab. 3 pertanyaan tentang hebatnya, dahsyatnya membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 3 kehebatan. Sok saha anu mampu ngajawab? Aya? Mana? Benar ente si Hanas naik kana panggung maneh? Benar ente? Aya nu mampu ngajawab teu? Mana? Oh si A, adi A. Tepuk tangan. Assalamu alayka ya Nabi, ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Ya alayka. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. 3 pertanyaan. Ya mah juga dan Maulana jika putra Abu Ya Muhyiddinnya menikah kaset kieu ya Allah. Terus nikah tah can? Acan. Tah can? Mohon. Can payu. Namina saha? Ajay. Ajay. Wih, Ajay. Ajay. Wah. Ajay keren. Di mana bumina Kang Ajay? Di Rancamala. Di dia putra saha? Putra Sabi teh. Ih, teu apal inung bapak. Abi teh incuna Abah Haji cenah saur orang Abah dia mah Haji. gitu, mohon. Abah Haji. Abah Haji nu di Lebet. Anu eta. Kumaha ieu? Bingung ngajawabna. Entos, manges. Oh aya, terus aya. Oh terus aya calona. Amin. Insya Allah, Alhamdulillah. Di malam 12 Rabiul Awal ini kita doakan semoga Amin, cepat-cepat ya Allah. ke pelaminan. Amin, amin, sadayana amin, amin. Ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. 3 pertanyaan. Ya ulah wakaf pamajikan. Kawa beula pertanyaan ya. Sebutkan 3 kehebatan daripada membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahiji. Kahiji. Ibadah yang tanpa sensor. Itu bener nggak sih? Asa film sensor. Asa film. Ya betul, satu itu betul. Jadi sholawat satu-satunya ibadah yang tidak ada sensor. Betul? Kedua. Sholawat. Kedua. Sholawat itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Anu nyebut masa Allah batur atau lain dirinya. Benten. Nggak jelaskan sorangan, masya Allah sorangan. Apa berikan batur aun masya Allah, bermanen masya Allah. Ya tenawan Allah kumadinya wen katilu. Jangankan kita manusia. Kumargi uje paranto sumping.
Punten. Punten pengersa. Tuh nggak apa-apa. Sok saya terus. Kumaha namanya jangankan kita kumaha. Jangankan kita manusia, Allah aja bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Ya betul, subhanallah. Tepuk tangan untuk Kang Aja. Bismillah. Tos lah, alhamdulillah. Keun ulah ditinggal saya teh sayana yang penting berkahna tos dicacanak ngaos wae nya Amin ya Allah, berkah. Amin ya Allah. Duh, subhanallah. Saha nu ibu-ibu dipasihan hadiah rompi. Dijual ya anu bari sorban. Sok. Punten pangersa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nun Kang Ajay, nun Kang Ajay. Ya sampai itu teh ayayan ada saweran lagi. Ada saweran lagi. Hah? Hah? Ya udah tuh. Oh. Oh, sok. Entos atuh bebeja mengeus cicing jadi kieu cangkul. Ya alhamdulillah ngajainya bade lungsur bade di dieu. Lu subhanallah. Kuliah? Oh damel alhamdulillah. Ya nuhun barokallahu nya cing ageng milik. Sok calik bali ditu tuh enak mah bilih yang calik da panggung di dinya tah. Gitu. Tah di dinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sampai ke penghujung acara. Duh, subhanallah. Ih. Saya ini kituna juga ceneng sih. Ya baik ibu-ibu, bapak-bapak, jadi ada saweran, coba dimohon untuk berdiri semuanya. Iya. Yang sebelah sini boleh ke sini, Bu. Ibu sebelah sini, Bu. Sebelah sini, Bu. Sebelah sini. Ini khusus perempuan, ini khusus perempuan. Saya terus pada ngarit. Oh, iya teh sawerun. Kapali dia tuh, Bu, kadia kapali dia. Oh, alhamdulillah. Sok. Menjajar, membaris. Adik-adik pamegat ulah masuk ke zona ini ya, ini khusus perempuan, ya. Kedang masabah, kedang. Ya, susah. Ya. Sok ibu-ibu, bapak-bapak, siapkan kepala tangannya, semangat NKRI. Indonesia saat ini sedang sakit, sedang tidak baik-baik. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kerusuhan di mana-mana cepat segera reda dan mudah-mudahan Indonesia kembali aman, makmur, adil. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, semangat NKRI ya lalwaton. Kepalakan tangannya semuanya, kepalakan tangannya. Ini penuhi dulu ya. Boleh menggeser. Ibu kapali dia, Bu. Teteh. Mangga teteh pada ngali kapali dia moal. Ka dia teteh. Ah, tuh, sini. Hey. Wah subhanallah. Mangga atuh 13. Boleh dietakeun. Mau di sana aja, Bu, mau di sana aja. Mau pindah, ini kebetulan konfirmasi kosong. Oke, Bu, siapkan kepalkan tangannya. Yang hafal ikut, yang tidak hafal bibirna gigituan unggul. Jika nu hafal. Siap? Sok kepalkan tangannya di atas. Kita yalawaton cuma satu ibu lain. Kieu hiji. Hei pemuda, kepalkan tangannya. Semangat NKRI. Semangat NKRI. Kullu man yatika yawman tamihayya tahimama. Semuanya tangannya di atas semuanya. Oke, semuanya tangan di atas. Sok. Nanti sok angkat panangan nanti ya. Oke, siap. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi.
Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu ya lal watan ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu ya lal watan Indonesia biladi anta huwa yufaqana kullu man yatika yawman qarihan yalqa imama kullu man yatika yawman qarihan yalqa imama Musyafa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku jangan harap dan nasibmu dari bangsamu pusasa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan harapkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku kau panji martabatku siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu izinkan ayah izinkan ibu akan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju terus maju kita kembali pulang sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban demi negara ku rela berkorban maju maju ayo terus maju singkirkan dia kikislah habis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan seluruh panitia di mana kau berada di sini teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban ulama ku rela berkorban semuanya tangannya kemana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi bushra Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil
Lanjut. Ya Imam Barrusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh bi yadi ya Imam Barrusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh bi yadi ya Rasulullah khudh bi yadi ya Imam al-Sali as-Sanadi anta babullahi mutamadi wa bi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh bi yadi ya Rasulullah khudh bi yadi Ya Rasulullah khudh biyadi sifati murid ingkang bagus iku lima dingamal terus tekan kedien iku husnul merengguru tingkah lakune kang diheniku husnul zane tingkah lakune. Kalau bisa neng-neng yang bersama ibu kandung ke sini jangan dulu pulang sebelum mendengarkan pemandangan. Guru tingkah lakune supaya murid hasil berilmu dimanfaat hamba ibadah supaya murid hasil berkah ilmu dimanfaat tanpa ibadah ojo murid ikusul adab supaya dadi ulul albab